Orang Arab Bedawi, Baduy, orang leuweung. Namun di dieu mah di Banten teh Baduy teh naon ngaran-ngaran. Di Citorek ka ditu Rawayan, Baduy teh. Agamana ge jangan mah lain agama teu boga agama, nya mah agama wiwitan. Nabi ge Nabi Adam. Nya mah lain nabi sasaha lain Adam, nya mah langsung disebut agama wiwitan. Nah, ilmuna ngaranna pucuk umun, mantak nya mah tilok make sendal, jangan Nabi Adam ge tilok make sendal baheula cek. Tilok pakai baju gitu, baheula mah baju ge kos kali itu tah urang Baduy kos itu tilok pakai baju sataranjang. Ya Kangjeng Nabi Adam sataranjang baheulana. Encan aya pabri pamatek man baheula. Encan aya pamatek, can aya tek-trek, can aya tah eta nu geus encan aya. Sataranjang anjeun Nabi Adam. Paling aya ge dang-daunan dari ka dieukeun. Encan aya produksi per harita mah. Daun dihiji-hiji ke dipake Baduy teh kunurutan Kangjeng Nabi Adam. Kamana embung make sendal, embung make nanaon Adam, ngaranna agama wiwitan Baduy. Di Arab ge sarua tah, aya Arab Baduy ngaranna Arab. Baheula mah urang sok didongean ku kolot teh Bedawi. Baduy. Salah maca. Bedawi bae ngaranna urang Arab, urang kolot urang. Tah ieu deuk caritakeun urang di Arab aya Arab ngaranna Baduy. Mun cek urang mah teh deuk nyaritakeun kitu Rawayan. Teh dina Quran ge aya tah. Dina Quran nyaritakeun Arab Rawayan. Ieu ayatna. Masyaallah di Garut aya tah, di Garut ge sarua Rawayan. Urang Baduy na Badawi sarua aya, sarua. Jawa Tengah aya, Jawa Timur aya. Unggal provinsi aya Baduyan. Tuh. Eta urang Baduy urang Baduy Rawayan ka Jakarta. Nya bingung pan ka Jakarta. Di Jakarta mah cenah tilok harees meureun nya jelema teh loba bae. Kira hareesna si jelema nya. Jakarta nya bingung ka urang Jakarta tilok harees. Heuy atuh ganti-ganti lain nya bae. Pemikiranna kos kitu urang Baduy mah. Kira harees teh cenah di Jakarta, embung aing ngomong ka Jakarta. Masya Allah, Baduy eta. Pohara orang Baduy. Iya Baduy. Pas gitu jana mah pikiranna kumaha orang Baduy. Tetanggana ngadenge anu ngagedeblug ditanya pan. Eta keur penting naon ngagedeblug? Oh, sarung ragag. Sarung ragag ngagedeblug pan aya aingan di jerona. Sial Baduy bawa goblok. Tidak aku jadi ragak terek. Edan samping gue jadi hilakan. Beres Baduy bagus gitu. Nah iya Baduy tak pemikiran ada kos gitu jangan mah. Masya Allah. Ya Allah. Naik ojek jana. Berapa ojek? Talur. Suara orang sorangan nih mas jangan sorangan naik ojek suara. Atuh, tukang ojek teh 50.000. Datang aduh, bayar 25.000. Tadi 50. Kan aya siaan. Bagi dua aja siaan. Tukang ojek ge goblok cek teh. Tadi ge aing mun sorangan 50 pan aya siaan ku ari mah. Tukang ojek teu bisa kukumaha. Eta Baduy teh kos kitu tah. Tah ieu deuk caritakeun Arab Baduy, Arab ngaranna. Moal jauh lamun di urang kos kitu tah ngomong-ngomongna ge. Atuh di ditu ge sarua. Arab ge kos kitu tah Baduy ngaranna ge. Ya Allah, ya Rabb. Hiji mangsa mah nya naik mobil. Baduy ge kacapean mah tetep naik mobil. Atuh, naik mobil jadi ge sarua bae. Ah, bangeta ka Jakarta kan aya lampu merah. Make ngarandeg jak jana teh. Lampu kos kieu bae kudu ngarandeg. Turun nyana, pas turun kan hejo deui. Ku supir aya geus tuh, aing karak turun doang. Cak nyana mah teh kula sabarangan ka aing mah cek nyana. Aing cenah naon karak turun doang. Geus teu diladenan ku supir geus loba mong. Baduy beres Baduy. Ya Allah ya Rabb. Iyalah urang nyaritakeun Baduy teh kadang-kadang mah urang sebel, kadang-kadang hayang seuri. Atuh kadang-kadang sebel, kadang-kadang hayang seuri urang ka Baduy mah.
jakos kararitu nya nama ngomongna sakeceplukna haju embung dielehkeun hayang menangnya na bae haju kumahanya na bae eta meuli HP teh apaan meuli HP haju eueuh soraan aya eueuh soraan eta pan eueuh satelit tuh beuli kabeh jeung satelitna ge aya meuli HP ulah kagok ceknya mah satelit naon beureuh aduh ya baduy orenganan orang nyaritakeun baduy digigireun ku lagi aya baduy aduh ya leuwih parah baduy ieu mah ya Allah ya Rabb mak ilot baheula ngomong beke perang jeung baduy iraha mak engke urang baduy ambalaya ka negara urang ka daerah urang nyana mah ka dieu teh kadeuleuna dagang kadeuleuna ka urang teh ndek babantu jeung sepadahal mah nyana keur ningalian jalan ka mana kumaha akses-aksesna engke bakal perang jeung baduy menang teh eleh mak menang urangan loba jasa nu korban sebab ilmu pucuk umunda masih keneh datang ka ayeuna sanu berani dakwah ka baduy ayo geura paling datang ka Citorek misalnya Ki Fudoli ya kuari dakwah ka baduy ka ditu ka tengah-tengah negara baduy ayo ka ditu geus Ki Fudoli ka ditu di dieu geura nyeun kuburan mah kumaha kitu dakwahan baduy Masya Allah anu 40 teh masih keneh kan ayeuna eksis teh anu 40 baduy urang bae sakieu poharana komo baduy Arab baduy urang bae hese di tanganna zaman Pak Harto harita dek dibangun kan di zaman Pak Harto teh geus hampir jadi tita ku Pak Harto Pak Harto mah kan ngabangun teh lainna naon hiji masih bangsa Indonesia kedua ayana di Banten deket ka Jakarta nomor katilu kan aya sababaraha eta didinya kan eta pajakna urusanna kan perpajakan nama urusanna asep siap datang kan orang baduy maka ditu menghadap Pak Harto langsung bangun ku dia umur dia aya di Cingir aing dia aduh enggak jadi enggak sieun Pak Harto datang baduy mah langsung ka Banten tah nu 40 teh ngutus ngan saurang doang mana Harto geus disebut Pak Harto mana ye baduy bakos kitu tah bangun ku dia awas dia kuai atuh geus teu jadi zaman Pak Harto survei mah terus bae datang ka ayeuna ge terus zaman presiden kuari lamun kuari maksakeun diri misalnya Presiden Jokowi ka ditu atuh geus ngahiang Jokowi baduy bae kumaha gitu Masya Allah engke nya nama nyuguh tak kabuhunna di mana-mana buah geus buahan henteu meunang ngadar lamun can mawa kabuhun di mana panen teu meunang ku nya dari panen bebeja heula kabuhun hasil panenna engke bere heula buhun karakjana pamajikanana ge bangsongkeunna kabuhun besi buhun perlu bangga atuh buhunna perlu deui kita da buhun eta kos kitu ngan teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat kasata buhunna teh kos kitu mantak urang lamun deuk namu ka ditu tah bebeja heula ka buhunna aya tamu di mana di anu sabaraha urang saanu persilakeun teh mun cakira ulah aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbon teu sangarana pepen ulah bahaya tah mah emang kudu harus itu atuh lauk bea ulah teu aman cenah mah lainna naon eta bae bararea kabeh atuh buah ge asana-asana cenah atuh sadar mah hiji malingna bisa cenah mah sial tah buhun bisa aja sa aduh aya aturan hebat tentang hitung-hitungna buhun percis jasa percis teu meleset teu tak Allah bisi sia hayang nyawa gambaran baduy teu kudu ka Arab tuh ka Citorek ka ditu deuleu ku sia orang Citorek baduy nu baheula geus diberantas ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Syekh Maulana Hasanuddin Banten tetepnya nama agama kami agama wiwitan eueuh deui nabi kecuali Adam titik sakitu bae kuari ge nama nabi Adam geus we Adam mah tilok salat atuh teu tahu salat Adam teh tilok geus we Adam mah tilok make baju teu tahu make baju Kanjeng Nabi Adam mah pan baheula teh henteu make gelas ulah make gelas urang minum teh batok
teu aya di Baduy mah gelas, piring, nu ka sekarang teu aya. Bangsa listrik kos sekarang teu aya nya mah. Geus lampu gitu menang make minyak teu meunang. Obor we teu meunang make nu bagus-bagus. Teu obor we asli dah. Tah, minyakna ge meunang nyokot tina tangkal minyak, aya tangkal minyak. Ciminyak teh eta tangkal minyak baheula mah teh kayak lembur ciminyak. Aya hiji tangkal di Lampung baheula mah anu menghasilkeun eta teh naon kana minyak. Caina teh caina. Eta teh lamun dibeulem ku urang, dibeulem hurung. Tah, aya ciminyak di Baduy menghasilkeun minyak hiji tangkal. Ngaranna tangkal minyak we geus. Tah, cokot. Asikeun kana kapaskeun gitu. Beulem. Masya Allah orang cerita Baduy bege ieu urang teh nyaho horenganan eta. Tah, teu kudu ka Arab cek Gusti Allah, baca ku sia tah Citorek Baduyna teh. Telusuri sia ka ditu. Urang lamun dek nantangan Baduy, urang di kabalinger sorangan kurang-kurang ilmuna. Pernah aya jelema Baduy keluar ti dinya. Baduy asli keluar. Saenggeus da keluar ti dinya incuna tah dibere hidayah ku Gusti Allah, jana embung balik deui ka ditu masantren. Masantren anak Baduy. Masantren anak Baduy. Terus ke Cianjur, ke Sukabumi, di Banten termasuk. Nah baliknya ka ditu. Alhamdulillah ilmu dikuasai kunyana, ilmu syariat dikuasai, ilmu kadugalan adanya sedang nya aing sakieu mah deuk kalawan Baduy nya. Berangkat nya mulai ngaji di daerah handap heula tah. Teu lila berangkat nya endeu ka Baduy ka ditu deuk jihad fisabilillah. Karak datang doang, geus kanyahoan, ditunjuk doang, tunjuk masih kena ngabageun kene menghadap ka dieu, set, ngan dicekel doang gitu, ngan dikitukeun doang tah, leungeunna, ilmu sia can wayah cak buhunna, enduk berantem jeung aing, tak ngagoler pae, datang ka ayeuna dikubur, dizarahat gitu, sebabnya jihad bisa dilihat, tuh. Atau kamu mau ada sih? Sia banget. Teu kudu dikirim, teu kudu kubuhun, teu kudu. Teu kudu kubuhun, ku incu buhun. Ku incu buhun. Teu kudu ditepak, teu kudu ditiup dong. Langsung oleng. Ieu dek nyaritakeun ilmu kadugalan naon buhun. Naon karang-karana Baduy. Masih eta teh can lila eta teh encan sekitar encan aya 20 tahunan kejadian eta. Warga dikubur di zaran anu nyahoeun mata penduduk-penduduk dinya lantaran nyana eta perang sabilillah. Tapi nyana ngomong memeh baeuna lanjutkeun ieu jihad lantaran ulah nya mesti takun nyana kaayaan kadugalan sihir-sihirna jeung permainan-permainan bad nyana asli urang dinya. Mah itu mejana padahal mah hizib geus dikuasai ku nyana. Hizib Nasor aya di nyana. Hizib Rifai aya di nyana. Hizib Sepi aya di nyana. Hizib Pendi aya di nyana. Eta tah nu mawa bahaya mah eta. Aduh, mun teu boga eta mah menang beureun nyana. Eta naas tah boga kos itu tah. Hizib ya Allah ya Rabb. Tuh ya cerita Baduy. Emang teu aya gitu anu berjuang. Sabaraha kiai nu berjuang loba. Baheula kapan ti Maroko teh diutus ka Jawa Tengah, ka Jawa Timur diutus ka Banten, paeh di Banten. Kiai ti Maroko nu hebat jasa deuk ngalawan Banten memeh bola Sanuddin paeh. Baduy mah lain lalagaan ilmuna. Dah, panjana mah lawan hiber teh satungtung deuleu. Satungtung 40 imah nyobaan di dituna teh 40 imah tak. Dek hiber se. Baduy ilmu pucuk umum. Eta nu bakal perang.